Maneh lapar tuh Ton? Lapar atuh ai maneh pan isuk-isuk candahar set teh. Pesen dahar ah di warteg si emak. Nah, ide bagus. Boleh ja. Oke, atuh, medek dahar naon? Nya dahar sangu atuh ai maneh. Muhun, sanguna make naon? Nya make piring atuh seteu make naon deui? Maksud aing teh daharna make naon? Oh, nya make leungeun atuh seteu. Ih, sama iya pesen sanguna make naon? Apaan eta make HP ai maneh? Si tolol, daharna maksudnya jeung naon? Lain jeung naon atuh ai kitu mah jeung saha kitu. Pan jeung maneh duaan di dieu. Ieu teh pesen sanguna jeung naon? Ih, Nya jeung nginum atuh ai maneh mah nya teh jeung nginum atuh semeg meureun set teh. lain kitu sate. Itu dek pesen ke sanguna jeung naon? Nya jeung kurir atuh ai maneh pesenna online mah nya dek datang ka dieu sorangan. Geus we tong pesen lah, urang patonyok-tonyok 5 menit. Maneh mah anger ja kitu teh. Ai lapar galak gra. Ai waktuna wareg tolol. Daripada maneh dek wareg dek lapar anger tolol. Nah, sama ka aing teh. Matak nu balik nemalana dahar make naon? Nya make baham atuh ai maneh make naon deui mah nya make irung set teh. Lila-lila mah habis kesabaran aing ka dieu sagoblok. Sia mah naonan atuh ah.